terus dah. Sabar atuh sabar. Ye atos. Alhamdulillah panjang umur. Lagi inditnya. Salibula atuh. Ih tak berangan. Dulu kita masih remaja, Untung tuh. Kini ku menemukanmu di ujung waktu ku patah hati. Yusuf. Hai. Ayo Umi, Abdi cipayunnya. mangga. Halo Umi. Yusuf, kunaon terlabat bisa aya guru? Oh iya urang mah ngatosan heula anu lainna. Mainannya. Naon sih karek geneuti geus tuh. Tadi Yusuf nyapa orang di heula. Terus kumaha? Ya kitu pokona nyapa orang di heula. Emang tina niki teu ngajak ngobrol atau kumaha gitu? Ya hayang aya ngobrol mah, tapi kata-kata lain selain hai. Emang kesingkron atau maneh? Naon sih Mang? Wilujeng enjing barudak. Dinten ayeuna urang pada ngabahas RAPBN. Cung saha nu apal naon RAPBN? Sok Lepi, naon RAPBN? Abi Bu. RAPBN teh rancangan anggaran naon sih ngaran teh? Mana ge tahu? Masih salah. Sok saha deui nu biasa. Urang. Sok jawab. RAPBN. Lucuan garing ai kamu. Sok Yusuf jawab. Ya Bu, rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayo bener, emang pinternya si Yusuf. Enak. Itu. Salah. Itu si Yusuf dan si Winda dua-duaan. Mana? Itu. Oh, ya udah sih. Ya udah sih. Ya terus kumaha deui? Geus bogaan ka Bogo aya maneh ikhlasin. Aduh, ada euy. Iya, atuh ini minum heula. Beli mana? Itu. Yang masih buka? Buka, Pak. Anjing orang anu yuk. Mana? Kamananya kurang makan we yuk. Bebas sih jam 1 kumaha, tapi bisa urang latihan euy. Ih, kamu latihan wae. Atuh da kumaha jam turnamen soalnya ieu mah. Tong ngambek atuh. Ayang, Alim. dibukakeun atuh dibukakeun. Alim Dibukakeun. Alim. Kamu setu embung. Iya, kamu tadi nawaran mah dimakan sorangan. Ya tadi cenah embung. Iya tuh. Kiraku masihan anu tilas teh. Tadi nu baru embung. Ih, kamu mah beli. Lah. Naon sih? Kurang gininya lah. Rek naon? Kira kita heula yang diurang bisi kapangian guru. Besok gancangannya. Siap.
Iya kan nggak babaturan. Ngawe asa sih. Ayalah pokoknya. Tuhan, perubahannya semakin terlihat di mataku. Salah apa diriku? Kurang kemana dehnya? Jadi orang nyeblaknya. Ayo. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak pernah kan kau Lah, eta kan Winda. itu buatku terjatuh. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak sadarkah engkau bila hati ini sungguh mencintaimu? Hati-hati. Ayo sup. Kurang nanya Win. Sok atuh kalem we. Sebenarnya Winda teh sayang sih ka orang teh. Sayang atuh mah teh sayang. Namun bukti namun Winda sayang. Kadang mah aya hal teu bisa dijelaskeun siga rasa sayang. Padahal mah jujur we Winda apa orang teh? Hah? Kapal naon? Kemarin Winda kemana? Kan angkat jeung mama. Di mama? Sejak kapan mama Winda pakai jaket, pakai lepis, terus bukan ada pondok sih? Hah? Begitu. Setelah guys baru dijelasin dari guys apa videonya bukan orang. Betapa perih rasa hati ini kayak namanya patah hati. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu, berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu, kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit, kau hianati kisah cinta suciku. Tak pernahkah kau menyadari itu? Apa tuh? Kurang boga cerita aus banget jang main. Cerita naon sih? Kamari si Yusuf jeung si Winda pase ya. Terus Yusuf mutuskeun si Winda. Hah, serius maneh? Terus lah istri kudu ngadorong. Nya sih, pan si Yusuf jeung si Winda kan lagi sekolah pisan. Si Yusuf kan sayang pisan ka si Winda. Iya nya. Misalkan mun si Yusuf ngan mandang fisik, berarti si eta bangsat. Ya terus cuk maneh kumaha? Urang teh hayang sebenarnya mah ngadeukeutan si Yusuf teh. Tapi kan Winda jeung urang teh beda banget jauh. Si Winda mah alim jabak soleh. Mun misalkan maneh nyaan seneng ka si Yusuf, urang bisa mantun maneh deketin si Yusuf. Hah, serius maneh? Serius lah, naon sih nuhun teh jang maneh? Besok Winda we. Si sudah nama ada acara keluarga. Acara keluarga bae, orang rek jalan ubin jalan. Bisa sih. Tapi mana belum mau ada hari. Siap. Tuhan tolong aku jelaskanlah, perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersirat. Meski bibirku terus berkata tidak. Jadi aya info ya, aya info. Jadi urang teh ayeuna balik sakola teh rek nembak awewe. Tah ieu mah lamun bisik marana rek datang ya datang. Aya naon? Jadi kieu sebenarnya mah urang teh nyurelepi ka dieu teh aya maksud, aya sesuatu gitu. Sebenarnya mah urang teh boga rasa ka lepi teh ngan teu wani ngungkapkeunna, jadi karek wani ayeuna. Maksudna? Jadi lebih daek teh jadi kaboga urang. Nu bener maneh. Bener, lebih daek teh.
Oh Tuhan, apakah salahku? Oh Tuhan, apakah dosaku? Mengapa orang yang ku sayang selalu menghilang? Mi, tadi orang gak kelas Umi ayah di dia sana. Tadi Mi, tanyakanlah penjelasan orang. Terus naon maksud mana nyuruh orang datangan saukur ngadele mana jadiannya si Lepi? Jaba si Lepi teh babaturan urang eta teh. Mi, orang tetap bisa ngajadikan Umi ke Bogor teh. Orang geus nganggap Umi sahabat sorangan. Da orang sieun Mi lamun orang bobogohan hubungan orang rusak lamun geus putusna. Da urang jeung si Lepi mah emang geus seneng ti baheulana hanteu dibere nyawa ka saha. Oh nyanggeus danggeus. Pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah, hatiku hanya tak siap